Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi Anisa Aprilia bade nyaritakeun babad Sunda nu judulna Sumur Bandung Sumur Karahayuan. Sumur Bandung teh mangrupa cikal bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung. Nepi bisa ayeuna hanjakal ayana Sumur Bandung teh nu teu loba dipikanyaho boh ku urang Bandungna sorangan boh ku urang ti luar Bandung. Padahal lamun ditilik tina sajarahna Sumur Bandung teh parenahna di Peuseur Kota Bandung. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wiranatakusuma II dina tanggal 25 Mei 1811. Teu jauh ti eta tempat diwangun oge Masjid Agung, pendopo bupati jeung alun-alun. Kiwari Sumur Bandung teh parenahna ditukangeun kantor PLN cabang Jabar Banten Jalan Cikapundung Timur Bandung atawa kurang leuwih 100 meter wetaneun alun-alun Bandung. Tur pagedeg-gedeg jeung Asia Afrika, Bandung parenahna memang rada nyingkur lantaran kahalangan ku gedong PLN. Padahal mun geus dijugjug mah Sumur Bandung teh ayana di wewengkon bagian tukang gedong PLN. Paengkus-kus nadi anu nyepuhan di Sumur Bandung waktu jumeneng keneh dina tahun 2005 kungsi nyaritakeun sajarahna. Cenah ge kieu. Ceuk ujaring carita Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung kadua, Raden Adipati Wiranatakusuma II harita samulihna ti Subang. Kairing ku para pongguan Raden Adipati Wiranatakusuma II reus di hiji leuweung. Anu dipikamaksud leuweung dina ieu tulisan nyaeta tempat anu ayeuna jadi Sumur Bandung teh. Bakat kunalmay kawuwuh tos jengkar ti tempat anu tebih. Raden Adipati Wiranatakusuma II nyarandekeun salirana kana hiji tangkal gede. Teteken nu dicandakna ditancepkeun kana taneuh. Lajeng anjeunna mah kulem ditungguan ku para pongginea satyana. Kira-kira meunang sapanyepahan Raden Adipati Wiranatakusuma II inggai ngadeg teras nyebut tetekenna. Barang teteken dicabut tina urut teteken tea nyaburial cai. Ceuk ujaring carita salah saurang punggawa tumanya gamparan geuning tina tilas teteken teh kaluar cai. Dupi eta cai naon? Nya eta cai Sumur Bandung. Cai nu isuk jebaning geto bakal jadi kahuripan jeung karahayuan urang Bandung waler Raden Adipati Wiranatakusuma II satuluyna cenah ku sakten Raden Adipati Wiranatakusuma nu jelas henteu samanda dina waktu sapeuting urut teteken teh dijadikeun sumur. Teu aya nu apal kalayan pasti sabaraha jerona Sumur Bandung teh. Ngan anu geus pasti kaaheungan Sumur Bandung teh di baheula nepi ka ayeuna caina teu kungsi saat teu kapangaruh ku cai solokan Cikapundung nu aya di wetaneuna tur kawates ku tembok gedong PLN. Cai Sumur Bandung teh amebrang herang lian ti eta nimba cai ti Sumur Bandung teu bisa sagawayah ku tartib jeung ditimbak ku jalma anu dipercaya ku sepuh. Harita paengkus-kusna di tea atawa jalma nu geus biasa timbana ember leutik disambung ku tali rapia anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Aya tata cara anu kudu dilaksanakeun kersing saha wae anu rek datang ka Sumur Bandung. Awak kudu dina kaayaan bersih atawa boga wudu. Keur jaman almarhum paengkus-kus nadi mah mun aya tamu nu ngahajak ka Sumur Bandung tur can katinggal ka cai sok diparentah kudu wudu heula. Kaharti ari kituna mah jantaran masyarakat anu datang ka Sumur Bandung biasana sok
ngadon ngadua. Jadi pantes mun urang kudu boga wudu. Oge lian ti eta salila di wewengkon Sumur Bandung teu meunang heheotan ribut jeung teu meunang setaban mun eta dirempak cenah tinggal ngadoan akibatna. Kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs nu aya di Kota Bandung. Tangtu we kudu dipiara, dimumule tur dikeun kabalarea ieu kaluyu jeung Peraturan Daerah Perda Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 ngeunaan nilai sajarah jeung benda kapurbakalan. Tapi kumaha buktina teu kabeh urang Bandung apal lamun sabudeureun gedung PLN deukeut alun-alun Bandung aya situs nu ngandung ajen sajarah Bandung. Malah duka kumaha nasibna mun Sumur Bandung aya saluhareun gedung PLN jeung teu diurus ku pagawe kantor PLN. Boa-boa bakal jadi situs nu taya sejena. Sakitu wae ti abdi hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.